Mulai aja mulainya. Mulai Pak Haji. Kagak kecamatan Batur mau ki ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kepala KUA yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati, serta tak lupa selamat pagi sahabat KUA Majasari. Selamat pagi sahabat Tumai, dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini kita selalu berada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia. Rekan-rekan yang kami hormati, serta tak lupa lagi sahabat KUA Majasari dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Ngasaan, ngaji santai tapi teu asal-asal. Karena pada pagi hari ini kita menggunakan kitabnya, yaitu kitab Ukudul Jen yang menjelaskan tentang rumah tangga. Kitab ini adalah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga nanti materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Yang insya Allah materi ini nanti akan dibacakan oleh Kiai Haji Manaf. Namun sebelum itu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya penyampaian materi pembacaan kitab yang insya Allah akan dibacakan, disampaikan oleh Kiai Haji Abdi Manaf. Kepadanya kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para asatid wal asatidah yang saya hormati, wabil khusus yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Majasari yang alhamdulillah pada saat ini telah hadir di depan kita. Mudah-mudahan marilah kita doakan beliau, mudah-mudahan diberikan panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, di dunia wal akhirah. Amin. Saya hormati pula kepada rekan-rekan Kecamatan KUA. Alhamdulillah pada saat ini telah berjumpa dalam rangka pengajian asal-asalan ngasaan, ngaji santai tapi asal-asalan. Pulang aja asal-asalan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam dia dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita sebagai umat yang menunggu-nunggu syafaatil udma min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Wabil ikhtisaril kalam, saya sebelum menginjak pengajian pembacaan kitab Ukudul Jen, saya memohon kepada rekan-rekan semuanya, apabila mana ada di segi pembaca atau untuk menyurahkan ada kata-kata yang salah, terlebih dahulu saya memohon maaf. Dimaafkan. Sesuai sebagai manusia biasa ada kesalahan. Anal insan mahalul khoto'i wanisyan. Jadi lamun kula salah atau pang bener, lamun keur bener ulah di alam gitu ya. Ulah di alam gitu.
sebab orang sadayana oge manusia gaduh ilmu eta saeutik sewang sesuai kadar urang eta ilmu teu sadayana teu anu bisa gitunya. Aya nu mampu sadayana pasti ada kekurangan gitu sebab dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 1 mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalilan gitu. Jadi urang eta dibere ilmu ku Gusti Allah saeutik sewang gitu nya. Bisa ambil jurumiyah, teu bisa muka komputer gitu. Gaptek termasuk pula kita eta komputer teu bisa eta kula geura bage. Wah gitu lah. Itu jadi saeutik sewang urang boga ilmu ya bagi Allah gitu. Itulah. Untuk itu marilah kita bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimallahu taala wa dama nafa'ana wa bi ulumihi mu'amaddana bi asrarihim. Anu maca wa amadana aya nu maca wa amidana eta mah kumaha hayangna bae macananya gitu lah. Nasibna beta mah. Tetapi lamun tentang pembacaan gitunya maca kitab sabarna emang anu bagus nama make kitab ilmu nahu heula gitunya dina naon tah aya keterangan teh dina imri teh yaqulunya wa nahu aula awalan ayu lama idil kalamu dunahu layub hama gitunya. Itu wanahu aula awalan ayu lama gitu. Sebenarnya ari ilmu nahu eta aulan ayu lama kudu penting ditihelakeun heula. Gitu. Jadi naon eta dasara supaya bisa kana maca kitab anu kitu na. Nu kula mah aya coretan tah. Nu kosong kanyahoan gitu. Jabar ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Doanya aja, Pak. Karena lamun idil kalamu dunahu layub hama, lamun urang maca kitab gitu nya henteu terang kana jabar jerna itu layub hama teu kapaham gitu nya. Teu nyaho urang mah dibaca jer horeng ge itu mah dibaca nasab. Itu untuk urang dipatahkeun ieu mah kurang disukunkeun gitulah. Jadi idil kalamu dunahu layub hama gitu. Karena ngaco gitulah. Imriti. Ngaco lah atunya kurang dibaca kieu cek batur kieu modal bacakeun iklam kalah iklamu deui iklami deh tah gitu teu ngatur mana gitu, alama santai. Bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah sifatna Allah anu paparatos nama parna nikmat gede di dunia sifatna Allah tur maparna nikmat alit di akhirat. Geus kamaklum i'lam annal basmalah kasiratul barokah man dakaroha hasola lahul ma'mulu waman wabobaha alaiha khutia bil qabul qabla annal kutubal munazzilati minas sama ilal ardi mi'atun wa arba'atu suhupin i'lam i'lam kanyahokeun ku anjeun gitunya anal basmalah yen nyana lapad bismillah ieu kasiratul barakati loba barokahna gitunya maca bismillah eta makana gitu maca bismillah aya nu wajib aya nu sunah aya nu makruh aya nu mubah gitu maca bismillah haram aya nu haram aya anu haram gitu geus kamaklum anu tos sababaraha bulan kadieu teh nya tentang bismillah. Geus man dakaroha sing saha bae jalma anu macakeun kana bismillah hasola maka hasilahu pikeun si jalma al ma'mulu eta anu dipake ka cita-cita ku urang gitu. Makana urang segala sesuatu lamun arek make pagawean anu bagus pekerjaan yang baik kurang sunnah maca bismillah gitunya supaya naon tah gitu supaya hasil cita-cita urang kayaknya di dalam hati ya Allah bismillahirrahmanirrahim
ulah yeuk barangkat ti imah ka KUA kitu. Ulah rek barangkat ngaji, rek barangkat kitunya. Ka mana bae asal barangkatna kaitung bagus. Ceuk Kangjeng Rasul kulu amrin dibalin layab da'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqtau aina kisul barokah gitu ya. Jeung deui waman wabo jeung sing sahabe jalma anu ngamayengkeun si jalma kana maca bismillah maka hutia bil qabul eta jalma bakal dihasilkeun bakal gitu dikabul cita-citana ku urang samemeh gitunya. Terus anal kutuba yen sanya-nyana kitab anu parantos diturunkeun minas sama'i tina luhur langit kitu ilal ardi kana bumi ieu jumlahna aya mi'atun wa arbaatun aya kitu mi'atun 100 arbaatun 4 jadi 104 gitunya. Di antawisna mana yeuh anu jumlahna kana 104 eta gitunya imah bagiana kunama kahiji tami ieu nya suhupun sit nomor kahiji nyaeta nabi sis jumlahna sabara situna tanya aya 60 jeung suhub Ibrahim wa suhubu Ibrahim suhub Nabi Allah Ibrahim salasuna eta jumlahna 30 wa suhubu Musa jeung suhub Nabi Musa qabla Taurah samemeh kitab Taurah ieu jumlahna asaratun eta ada 10 gitu nya. Ieu urusan ieu mah haji tami sebab haji tami mah ieu anu bisa ngabiekeun kana kitab tafsirna kitu ka haji tah kuduna bagian haji tami ieu mah ieu. Ya diperjelas ka haji tami mah gitu. Wal Injil jeung deui kitab wa Taurah wal Injil wa Zabur wal Furqan jeung kitab Taurah, kitab Injil jeung kitab Zabur jeung kitab Al-Qur'an. Ieu anu jumlahna aya 104 gitu. Kayak haji dirian haji tami tanu nyurah ke dina mah ya. Geus wa ma'ani kulil kutubi majmu'atun fil Qur'an. Jeung ari sadayana makna kitab teh ieu dikumpulkeun sadayana fil Qur'an dina kitab Al-Qur'an maknana. Wa makna Qur'an wa ma'anil Qur'an majmu'atun fil Fatihah. Makna Quran dikumpulkeun dina surat Fatihah tanya. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah sarengna deui ari maknana Fatihah ieu majmu'atun dikumpulkeun dina lapad bismillahirrahmanirrahim. Jadi mata Quran nya kitab Al-Qur'an mana Al-Qur'an sadayana dina Al-Qur'an anu jumlahna 30 juz eta dikumpulkeun dina Fatihah tanya. Makna Fatihah dikumpulkeun deui dina lapad bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi terus lapad bismillahirrahmanirrahim deui dikumpulkeun deui kitu nya wa ma'anil basmalah majmu'atun fi babiha maknana lapad bismillah dikumpulkeun tina na lapad bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim berarti cuma lapad dina ba ta jumlahna nya lapad bismillahirrahmanirrahim. Bab naon? Jadi lamun urang daek ngawirid lapad bis pertama kitu nya maca Fatihah tah eta jalma anu ieu mah maca Fatihahna ge lain ratusan ribuan itu lamun hayang dihasilkan maksud eta maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim sampaikan kana surat Fatihah bae tanya. Lamun urang daek sagala ge hasil maksud. Lamun hulap maca bismillah naon maca Fatihah sampaikan kana walabbolin urang cukup maca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bae. Dajar kurang kita meluga maksudnya ulah bara-bara 10.000 bae maca bismillah unggal peuting atuh babari
itunya. Kobil tuh. Itulah. Macam bismillah uang puting be orang 10.000 bela gitu. Hasil masuk gitulah. Atau bisa baik gitulah. Ya orang kayak bari wiridan gitu. Atau ulah kuduna bilisan ngana bismillah. Atulah kina hate mah atur teu eta hate mah di jero hate mah enak tapi kurang itu urang gitu nya. Itu. Kurang respect lah ya. Atunya dikumpulkeun tina lapan bakna bismillah. Wa kana ba'dul ulama sholihin asobahu maradun sadidan. Sadidun bon masyaallah. Wa kana ba'dul ulama sholihin asobahu maradun sadidun ajaza attiba upatafakaro fi ba'di ihyan tilkal ibaro. Jeung deui wakana jeung deui bukti ba'dul ulama sholihin satengahna tina ulama sholihin tanya asobahu maradun sadidun kena gitunya. Ieu ba'dus sholihin teh kena gering-geringna anu luar biasa cek urang mahnya. Beuh masyaallah. Anu teu bisa naon anu ngapeskeun teu bisa ngubaran seorang dokter geh teu bisa kitunya. Ieu hayang jageringna mah luar biasa masyaallah bae. Geus dibawa ke dokter Subihat biasa bae. Dibawa ke dokter eta teh ta anu tukang injeksi suradal atuh kitu bae gitunya mohon. Barang geus kitu teh ieu teh hade-hade beuh tah ba'du sholihin palamanya setengah tina ulama soleh gitu. Ba'du sholihin setengahna ulama gitu ulama sholihin. Terus dibawa ke mana sampai ke Malaysia ke Amerika komo gitunya biasa tuh ya. Terus pababoba alaihi alal basmalati min geri adadin mahsurin gitunya. Barang geus ngalanggengkeun ieu si ba'du sholihin teh ngalanggengkeun sering macakeun kana bismillahirrahmanirrahim min geri adadin mahsurin. Henteu aya itunya sabaraha-baraha pernah bismillahirrahmanirrahim ayo teureun-eureun tah imah maca bismillah jangan 100 bae gitu henteu ieu mah min geri adadin kitunya sueu ieu na urang saetana kawasana urang bae gitu bisi teu hitung-hitungan maca min geri adadin masurin kitunya. Ayo urang mapan ya kadang-kadang geus capek mah geus horeng terus bae tah maca bismillahirrahmanirrahim barang cek di dia min geri adadin masurin fasyaqallahu ta'ala gitunya fasyaqallahu ta'ala fasyafahullahu ta'ala fasyafahullahu ta'ala bibarkatiha maka nyagerkeun Allah subhanahu wa ta'ala kaeta ba'dus sholihin karena bibarkatia kalawan kabarokahanana maca bismillahirrahmanirrahim. Itu maca bismillah doang masalah kana geus ulah jauh-jauh. Di imah ka dieu maca bismillah bae. Atuh teh naon gitu. Terus supaya ayo itulah. Supaya urang lamun gering hang cager gitu nya. Atuh itulah. Eureun. Makana lan motor lain deui. Eta lah doang jalma geus muka syafah mah model detail ulah jauh-jauh lah nya guru urang be abuya kita anu geus berilmu luar biasa pan lamun menta cai ka urang teh ge nya henteu kudu kebal-kebal nya kieu doang kieu itu ai urang pan model mangharima ieu kana teko ge cenah di teko panek diubar kemang hari meta jadi seperti iya teko kamari gitu teko nu kamari gitu ya lamun ajal magering cekeula mah hari menta cai bae gitu nya ngeun eta si tekona di eta lah gitu ajal karim gitu di barokah eta lah gitu mahar ya maca ai urang mantep pan urang mah kudu kebel lah
minta cai sore kudu kebel urang mamacana dibaca kurangnya gitu ari adu ya mantep gitu geus kieu bae bah begitulah gitu itu luar biasa Masya Allah luar biasa gitu geus urang gitunya lamun keur kaayaan gering gitu diubaran ka dieu ka ditu tacan cager bae lobakeun urang maca bismillah tanpa ada perhitungan sababaraha rebuna gitu. Insyaallah berkahna maca bismillah cager deui urang ge sarua gitu lamun keur nyeri awak lah ulah diurut bismillah bae gitu. Wa hukiya anna mar'atan kanat laha zaujun munafiqun wa kanat yaqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah wa hukiya jeung deui dihikayatkeun tah padukianya beuna dibaca majhul gitu wa hukiya dibacana fil madi majhul gitu dihikayatkeun diriwayatkeun dicaritakeun gitu nya anam ro'ata yen sanya-nyana awewe kanat laha zaujun munafikun gitu nya eta si awewe boga salaki gitu nya zaujun munafikun jadi salakina anu munafik gitu nya kumaha sih lamun lalaki nu munafik teh nya loba ngabohong ka pamajikan gitu nya munafik ka pamajikan gitu sedangkan jalma munafik ka innal munafikina kana fidarkil asfali minannar jalma munafik gitu nya jalma munafik mah gitu mudah-mudahan ya urang mah lalaki ulah disebutkeun lalaki anu munafik gitu nya kemarin teleponan nyandung mah atuh utama lain tah naon bisa wacan soalnya ita karek-karek cenah dia tapi geus jam gaji atuh teu tamah istihja tamah gitu temus lalaki anu munafik kumaha ye anu wakana taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin jeung bukti ieu kaayaan si awewe teh nyarios awewe ala kulli syai'in tina setiap hiji perkara min qaulin sok ngomongkeun aw fi'lin atawa ucapan pekerjaan atawa gitunya ucapan sok ngomongkeun lapad bismillah gitunya bismillah asal ngadenge gitunya jelema munafik mah eta ku bager-bageurna ku solehana awewe sering ngucapkeun lapad bismillah doang bismillah kumaha sih jelema munafik mah gitunya jelema munafik gitu neuleuh pamajikan ngomongkeun lapad bismillah pakola gitunya pakola zaujuha maka nyarios zaujuha salakina eta si awewe laaf alanna ya laaf alanna akjalahnya laaf alanna ma akjalaha bihi pada apa ilaiha suratan pakola maka nyarios zaujuha eta salakina si awewe ngomongkeun kieu laaf alana lam mutatil qasam gitunya lam mutatil qasam ngaranna demi yakti migawe temenan kaula makana perkara anu jalahan ngawirangkeun maak kana anu ieu naon ngawirangkeun cak urang mah ngisinkeun gitu kita buka baik nya ngagorengkeun kitu nya ngagorengkeun eta si lalaki hak ka pamajikanana kitu nya sok ngagomongkeun pamajikan ya ku hewan ka salaki hewan aku ka pamajikan eta lalaki teh aing mah belenak meuli dia cenah urang naon ngomongkeun
naon maca bismillah be bismillah karena jelema munafik gitunya itu di sini sin aing hayang diisinkeun ku aing naon pamajikan aing ke salakina teh nya pada fa'a ilaiha pada pa maka mere cek urang nya ilaiha ka eta awewe suratan kana eta kantong duit gitunya ya terus kitu sok salakina teh ieu tah nya bikeun ku ade teh ieu naon dompet jeung dia ieu nya ti aing ti salakina teh horeng cek urang mana ngejebak gitu ngejebaknya gitulah terus tah cokot pamajikanna teh ya waqalat ihfadha gitu waqalat cenah nyarios eta si lalaki ihfad kudu ngaraksa anjeun ha kana eta dompet gitunya ha kana eta dompet eta diraksa ku anjeun yeuh nya amankeun ulah dikamamanakeun gitulah pawaboaha maka neundeun cek urang mah nya pawaboaha maka neundeun salakina teh masikeun salaki hakan eta dompet ka pamajikanana pimahalin dina hiji tempat gitu jadi teundeun tah teundeun ku dia ieu dompet nya amankeun ku dia dompet ieu terus wagopo sareng nutupan eta si salaki teh si pamajikan nyimpen kana eta dompet pagopalah sanggeus kitu poho kitunya itu poho cek di mana ieu gitulah wa khoda sudah bisa tanyakeun teh ya wa khodanya tah jadi amankeun ieu dompet ulah dikamamanakeun sieun leungit cek basa urang mah teh nya kayak bila mana aing perlu nepi cokot ku aing gitu cek salakina teh ya terus wa khodaha nyandak eta si salaki salaki pamajikanna teh asurata kana eta ieu ya kana eta maka nyandak eta si salaki asurata kana ieu kana dompet terus waromaha pibirin pidarihi gitunya jadi si dompet dicokot deh ya kumaha lalakina teh ya jadi sanggeus dicokot waromaha dipiceun dibalangkeun si dompet teh ka ditu dibalangkeun nya pibirin kana eta sumur pidarihi dina imana si lalaki cek urang mah sumatola bah sanggeus kitu maka nyandak deui kitu nya menta sumatola bah maka menta eta si laki kana eta awewe kana dompetna teh anu dibikeun mina kana eta dompet pajaat maka dongkap eta si awewe ila maharia kana naon tempatna deui cek urang nek dicokot meureuntahnya nek dicokot ieu aing mah butuh duit di dompet aing ka mana ieu aing butuh ku ari kana duit horeng ge sengaja dibalangkeun kayaknya ulah kanyawan ku pamajikanana karena ku hewa gitu sering makan kana maca bismillah teh ya dipitnah lah tama pungus eta bae jelema munafik ieu jelema munafik mah kitu gitulah laki munafik gitulah buka duit sebar duit cenah kamari di kantor naon jangan dibere 3.000 dibere naon dengan 700 doang orang boga urang dina kantongnya 300.000 munafik henteu eta nya itu mah demi keamanannya mah gitu bersama eta nya tapi ber ari demi beresna urusan mah amun dibikin cadangan Ari saya ngomong banyak. Ari bagus ngomong iya. Gitu. Berbual geus ngomong hese pageuh. Kadang-kadang. Mun dibejakeun eta cocok kabeh. Jadi eta berarti sifat awe mah kitunya. Aya meur anu soleha ge meur nyanteun sadayana. Jigana lamun urang bebeja terus terang mah meur nya kebutuhan urang dang moal mun awewe ge meur. Buku jeung ban motor dibetus gitu ada duit gitu lah blak-blakan bae urang gitu kan gitulah gitu barang dibalangkeun waromaha pibi dibalangkeun dina imana salaki teh nya sumatola bah neangan ada urang ka mana ieu dompet aing ka mana dompet ieu naon ieu aing nya cek eta teh cek salakina teh ban meureun bingung urang ya di urutna asal semula mah di kamar eta dompet aya barang semua eueuh ieu eueuh ka mana boa ieu orang dibalangkeun ku salakina kitu nya waqalat maka nyarios eta si awewe kitu nya bismillahirrahmanirrahim cek mah eta bismillahirrahmanirrahim ila mah lihat ya ditaong teh
geus kajadian di teang jam beureung si care kanan jiga anak pamajikan geus ku salakina teh nya di teang deui ye bari maca bismillahirrahmanirrahim jiga ka tempat nomor kana ieu na ya kana kamarna kan jero ieu nya lemari tah itu barang geus dibongkar ditingali bismillahirrahmanirrahim fa amarallahu maka marentah Allah Subhanahu wa taala kana malaikat Jibril alaihissalam ayunazila syari'an nyata turun cokon turun eta si ieu teh syari'an gagancangan kana eta lemari langsung kitu nya di bangal eta buka iya tuh tekanan ayalah iya jelema teh itu doang tanya macam bismillah jadi meureun karena urang mah awewe mah solehah gitu nya meureun itu soleh sering maca bismillah teh da teh lah lah iya kuna masyaallah bae luar biasa eta ku awewe solehah gitu nya mantakan cek hadis al mar'atu sholihah fi hada zaman kal gurabil aqsam gitu nya itu al mar'atu sholihah fi hada zaman kal gurabil aqsam gitu nya artinya ari awewe almaratus awe anu soleh fi hada zaman dina ieu waktu mah ieu ayeuna gitu kal gorobil aqsam ler diibaratkeun kitu nya naon gagak anu hideung ieu na anu kula warnana kitu nya kula anu putih gitu beureum kitu nya gagak teh langka tina pada wajah sabah jarang ayana gitu makana jadi urang ulah naon ngaetakeun lalaki nyari kanan bikang bae nya bikang nyari kanan laki nyari kanan bikang orang gitulah jadi urang teh naon almaratus solehah fi hada zaman kal gorobil aqsam teh hese lah dengan jalma anu soleha awewe anu soleh dina ieu waktu gitu jadi mun sadayana eta lah zaman ayeuna awewe mah sarua jeung laki emangna ge gitu teh gitu lalaki loba ngabohong lalaki aya sebenarnya mah asal permasalahan lalaki asal permasalahan mah gitu jadi awewe moal waka ngegel lamun lalakina henteu teu asli ieu kan gitulah gitu terus wayu'idu gitu cara ngabalikeun eta si dompet teh asrodan ngabalikeun eta nya kana asalna eta dompet ila makaniha kana tempatna itu pawadu'ata yadaiha makaneundeun eta si awewe teh muka cek urang mah nya gitu panangan horeng bros eta si dompet geus aya liya khudaha gitu pawajadtaha kama wadu'ata fa khadawitan ila zaujiha fata'ajabat min dalika wayatu ta'ajub wa taba ilallahi ta'ala minifakihi sanggeus dikembalikeun deui eta si dompetna teh kana asal semula kitu ku malaikat diteu nama sabenerna mah geus aya di jero ieu di jero sumur tah mah syariat sanu bisa moal aya kitu nya kecuali moal aya bisa moal bisa geus eta malaikat teh jadi Allah merentah ka malaikat supaya ngabalikeun eta dompet karena asal semula teh cok urang mah kaget kitu nya fata'ajaba atau cek jelema tapi ipan ieu paling cek si lalaki paling geus dibalangkeun pan ieu dompet aya deui ka jero ieu karena asal semulana ka jero naon ka jero lemarina kitu lah masyaallah terus wataba ilallahi taala mina geus tobat kitu eta sia naon lalaki anu munafik teh ka Allah Subhanahu tina itu munafikna geus bisi urang mah ieu urangnya kajarwo urang manusia biasa bisi munafik urangnya ulah munafik ternyata urang munafik bisi munafik ka saran ka pamajikan doang gitulah di mana ieu tas di kantor cenah horeng ge lain mau lain mau pamajikan batur horeng ge lah masyaallah bae alhamdulillah oh gitu itunya geus urangna kudu wataba ilahi ta'ala minipaki itu tobat eta si lalaki gitunya karena minipakihi Allah Subhanahu wa taala tina munafekna si lalaki mudah-mudahan pengajian dina hari ieu aya mangpaatna pribados kirang langkung nyuhunkeun dihapunten khud masofa wada makadar ambil gitu khud masofa ambil anu bersih anu bagus gitu
Wada makadar tinggalkan anu teu kaharti terus kaharti mah anu bagus matu kaharti atau cek urang pake teu kaharti mah atuh ulah gitu sekir ngelakungna nyunkeun dihapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Manap yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, serta bermanfaat untuk sahabat KUA Majasari, sahabat Tumaidi manapun Anda berada. Jadi kesimpulan pengajian kita pada ngasaan pagi hari ini adalah jangan lupa ketika apapun baca basmalah. Tadi sudah disampaikan ada sebuah cerita mengenai keutamaan basmalah. Yang tadinya dompet di lemari nggak ada karena memang wanita solehah, kapanpun dia suka baca basmalah, yang akhirnya dompet yang ada dalam sumur itu diambil kembali oleh malaikat Jibril dan disimpan kembali dalam lemari, sehingga istri soleh tersebut ketika mau ngambil dompetnya ada lagi di situ karena berkah basmalah. Oleh karena itu sahabat KUA jangan lupa ketika dimanapun, ketika kita mau apapun perbuatan yang baik, jangan lupa mulaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada manfaatnya. Ada yang mau menambahkan? Monggo dipersilakan Pak Haji. Ada yang tambahkan? Tapi eta ieu naon? Wiridan bismillah kumaha eta? Aya sahurna eta 12.000-nya. Mohon 12.000-nya. aya nu 4.000 44 eta 44.000 nya 4.044 nya Aya nu 7.000, 700, aya 7.000, aya 12.000 ada. Kita mau kumaha ijazah sampai teman. Iya nya. Bila ada dia mah. Aya bilakan. Tapi nu di dieu mah nu dijazahkeun, jadi baca basmalah teu hitung-hitungan. Bismillah. Jadi eta sakomong samampunan. Udang hitungan setiap hari. Ndek ya itu baca basmalah di jalan tadi Cek Tomi bawa motor dari barang ngalamun, lebih baik bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Keur di kantor diuk daripada ngalamun bismillahirrahmanirrahim. Ngan lamun tadi teh ulah tah mak. Beunang. Ayo bismillah. Tadi itu baca basmalah kan ada yang wajibnya, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, bahkan yang haram juga ada. Tapi kalau mau mencium istri mah sunahnya, nyium istri sunnah. Lamun nek maling, bismillahirrahmanirrahim, maling, Arab. Lamun arek makan iya bismillah, sunah. Iya supaya sahabat rumahnya paham. Mau makan ini basmalah, mau ngangkat ini baca bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada manfaat. Enggak jauh lah ditutup. Oke. Jadi itulah pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang baik silahkan ambil. Kalau seandainya ada yang kurang baik tinggalkan dan buang saja. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Marilah kita tutup acara ini dan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kata? Ayo. Iya. Mang. Jangan mang. Boleh kada pagi.